Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mangga murid-murid anu ku Bapa dipi asih, dipi cinta, dipi kanyaah, pokona mah anu dilop-lopin. Nah, pendak deui sareng Pak Apia nya, Pak Apia Riyadi. Dina pangajaran anu teu biasa anu teu biasa. Da biasa nama paling nya kitunya interaksi oge hanya sekadar lewat WhatsApp ukara itu ya. Ayeuna ku Bapak bakal didugikeun hiji materi pangajaran secara video kieu anu mana insyaallah mudah-mudahan hidup tiasa langkung paham deui gitu ari dijelaskeun secara langsung mah kitu nya. Nah ieu hapuntenna nya Bapak teu prokes teu pake naon ieu teh masker gitu nya teu ditergos. Ya ada tuh aya sasaha tuh tingali sepi tuh. Tah sepinya sepi tuh. Sepi. Jadi Bapak teh dia kan ngocoblak we di hareupeun kelas unaron siga nu gelo. Tapi dah henteu ieu mah da namin age di video lah ya. Hidup ge pasti apa. Ayeuna ieu kangge kelas 8 nya orang materi anu salajengna. Anu masih haneut keneh malahan mah kitu nya matnya eta ngeunaan sisindiran. Napan hidup teh dina pertemuan secara virtual dina WhatsApp atos diterangkeun bahkan hidup atos aya nu ngerjakeun kitu nya ngeunaan sisindiran ieu teh anu tos ngintun anu teu acan paham keneh tah ayeuna ku Bapak diterangkeun mudah-mudahan tiasa langkung kapaham deui ya. Mangga ku Bapak mau dijelaskan tentang jenis-jenis sisindiran apakah aya paparikan rakitan wangsalan karena itu eta mah entos lah nya. Entos aya insyaallah tos paham netekan dibaca. Tapi ayeuna mah urang leuwih kana teknis ngadamelna wunggul ya. Ngadamelna supaya hidup teknisna teu salah, rumusna ke jadi tepat jadi merenah gitu, merenah. Oke, mangga. Ya di dia aya anu tos janten tuh tinggalinya sindiran aya paparikan rakitan ya. Nah ieu nah ieu mah pituduh langkung jelasna gitu nya lamun ceuk bahasa Indonesia nama lebih lanjut gitu lah nya. Lebih lanjut ngeunaan parentah Bapak gitu nya, parentah Bapak ngadamel sisindiran anu eusina teh kedah nerangkeun nami nyalira gitu kan. Tah jiga kitu. Oke ieu kangge para mitra anu sanes oge gitu nya anu hoyong tiasa ngadamel sisindiran kalayan rumus anu leres insyaallah di dieu kusim kuring diterangkeun. Nah, kumaha prak-prakanana. Tah ieu di dieu kan aya sisindiran ieu nya tuh. Sisindiran anu nerangkeun nami tangkal garing geus dituar nah ku Kang Cece nami sim kuring Januar kelasna nya 8C teu. Cita-cita penyanyi cita-cita tak di Indosiar keur nyanyi abdi gaduh cita-cita hoyongna janten TNI. Tah ieu teh tulisan kayak kieu prosesna kumaha gitu kan nya kedah terang nya komo ka mitra anu non siswanya anu resep seseratan gitu dar hoyong sisindiran. Sisindiran teh aya rumus anu baku ulah asal nyeratna supados raoseun diaosna gitu nya raoseun di ucapkeunana raoseun dihaleuangkeunana da eta dia dinyanyikeun. Nah kunaon aya lagu anu kieu geuning kaso pondok kaso panjang kaso ngaroyong ka jalan kumis pondok janggot panjang kawas embe sisi jalan salahnya. Ya tapi lagamna seperti itu. Kunaon bisa lagamna seperti itu? Sabab rumusna pas. Lamun rumusna teu pas lagamna ge moal tiasa jiga kitu. Oke, jadi ieu nya
Oke, diterangkan ke Bapak ye. Sisindiran teh tah ieu dihapus heula. Dihapus heula nya tuh dihapus heula. Ieu teh saking kutara dianggo ya. Saking kutara dianggo diajar ieu teh tulisan zaman mana mah ieu teh. Ya. Jadi syaratna sisindiran teh ye rumus baku sisindiran. Oh. Jadi paramitra oge nu hoyong nyerat sisindiran wayahna kedah tumut karena rumus baku ieu pami henteu sisindiranana awon. Nya awon. Aya 3 kahiji sapada aya 4 pada lisan. Nah, sapada aya 4 pada lisan tingali tangkal garing geus dituarna ku Kang Cece. Nami sim kuring Januar kelasna nya 8C. Kayak hiji, 2, 3, 4. Ya. Pada teh lamun cek dina basa Malayu mah bait. Lamun pada lisan cek dina basa Malayu mah baris tah. Jadi aya 4 baris. Teh kudu kitu. Jadi lamun misalkeun ngan 2 gitu, teu kaci disebut sisindiran. 3 teu kaci disebut sisindiran. Jadi naon ngaranna teh seueur kitunya mitra anu sumanget nyerat sisindiran tapi sisindiranana teh siga kieu lah misalna teh tai ucing tai beurit para rusing teu boga duit. Eta mah lain sisindiran, eta mah ngacapruk teu puguh sabab tingali henteu 4 pada lisan ya. Teu 4 pada lisan. Jadi wajib sisindiran teh aya 4 pada lisan. Wangun paparikan, wangun rarakitan wajib sapadana aya 4 pada lisan. Kurang ti eta atawa leuwih ti eta teu kaci disebut paparikan, teu kaci disebut rarakitan. Aya sisindiran anu ngan sakadar 2 pada lisan eta wawangsalan. Nah jadi lamun hayang 2 pada lisan kudu wawangsalan, mun henteu teu kaci gitu. Oke? Mangga ya gitu ya. Aya 4 pada lisan. Terus nu kadua sapada lisan aya 8 ngang. Aya 8 ngang. 8 ngang teh 8 suku kata. 8 hitungan. Kumaha nyebut ngang teh? Carana saucap tina lisan urang nya, saucap tina lisan urang eta teh berarti saengang. Contoh ieu. Tangkal garing ya. Ieu teh aya 2 ngang. Hiji tang, 2 kal. 3 ga, 4 ring, 5 geus. Jadi sasebut genep di 7 tu 8 ar teh. Ngitungna kuramo tang ieu kapaksa hijinya tangkal garing geus tuh 5 dituar 5 tambah 3 8 nya. Jadi kitu lamun hideup para siswa anu bade ngadamel sisindiran kudu bari diitung-itung kitu, bari ngucap bari diitung kawas kitu. Lamun henteu engke moal pas 8 engang kitu we jadi salah. Ya. Tuh. Ya sami di hiji tu 3 2 tu 3 ar 4 na ku nya 5 kang genep cece 7 jeung 8 gitu ya. Nah ieu na mi sim ku ring ja nu mar ke las na nya
la kelasnanya dalapan C. Jadi lamun dituduhkeun mah dalapan engang teh kieu lah nya. Misalkeun kieu. Nami sim kuring Januar. Nah mi sim ku ring ja nu har ta dalapan ieu teh angka hiji nepikeun ka dalapan ieu teh jumlah engangna engang nu kasabaraha lamun ieu berat dalapan berarti engang ka dalapan ngitungna nya itu tadi seperti dituduhkeun ku Bapak tadi ngitung make ramo kitu pasnya hidup nyebutna nah acungkeun hiji pas nyebut mi ngacungkeun dua pas ngajungkeun tilu berarti sim gitu nya ku opat ring gitu nya nami sim kuring nah itu tos 5 Januar tambahan 3 deui Januar gitu. Kasalahan anu ku hidup di pigawe rata-rata teh kieu tah misalkan teh ieu misalkan sim jadi hidup mah loba terpaku karena jumlah huruf padahal jumlah engang mah lain ditangtukeun ku jumlah huruf tapi jumlah ucapan anu kaluar tina lisan hidup. Tah kasalahan hidup teh jiga kieu ye sim ngarucatna jadi kieu si hiji tambah dua jadi dua engang di dieu teh padahal salah ieu teh salah eta teh sim mah atos hiji misalkan teh eta kasalahanna teh sok model kieu selantaran terpaku karena jumlah huruf ulah terpaku karena jumlah huruf tapi jumlah ucapan ngucap nah matak bari ngucap teh bari ngacungkeun ramo sim gitu ya sim sakali deui sim nah jadi gitu ulah sakali deui ulah terpaku karena jumlah huruf kade tapi anu disebut engang teh patokanana kana ucapan saucap saengang. Nah ieu nami dua engang da aya dua ucap nami hitung kuramo nami kitunya. Nah terus hidup panginten aya patarosan Pak kumaha saupami nami abdi tos 8 engang nya sae justru bakal enak langsung we terapkeun misalkeun naminate ieu we lah nya nu 8 engang misalkeun nami Julkipli Januar Sidik misalkeun ieu 8 engang sok we Jul Ki Pli Ja Nu Mar Si salah ya Si Dik tuh 8 engang langsung terapkeun karena ieuna karena anu pada lisan katilu. Nah, misalkan kieu jadi nate tate itu pada lisan tilu jeung opatnya Julkipli Januar Sidik eta nami lengkap abdi gitu atos ieu teh pada lisan katilu ieu pada lisan kaopat
Aku mah pada lisan hiji sareng dua na pilari anu ieu tah urang nyambung karena bagian anu katilu nyaeta ngandung rumus Purwakanti ABAB. Kan tadinya sapada lisan aya 8 engang tos diterangkeun ku Bapak. Nu katilu ngandung rumus Purwakanti AB. Naon rumus Purwakanti ABAB teh? Mangga perhatoskeun penerangan Bapaknya kade ieu. Engke lalajo videona ulah di skip supaya hidup henteu gagal paham, oke? Oke nya, oke lah beh gancang, lain beh gancang, abeh ngarti. Ye. Ok, ya ayeuna ABAB teh anu dimaksud AB teh ta ieu tah A B. Urang ngadamal ageuranya. Tah ieu tinggal itu contohna misalkan ieu tangkal garing geus dituar tungtungna ar eta pada lisan kahiji tangkal garing geus dituar tungtungna ar pada lisan kadua dituarna ku Kang Cece berarti ujungna C tah engke dina pada lisan katiluna lantaran di pada lisan kahiji aya ar dina pada lisan katilu kudu ar deui dina pada lisan kadua ieu na C pada lisan kaopat kudu C deui gitu ya. Tah ieu tingali dina pada lisan katilu tungtungna ik. Dina pada lisan kaopat tungtungna di. Berarti dina pada lisan kahiji sareng kadua tungtungna teh pada lisan kahiji kudu ik, pada lisan kadua kudu di. Das kudu sarua nu kahiji kudu sarua jeung nu katilu, nu kadua kudu sarua jeung nu kaopat tah gitu. Pilari kalimahna tah eta tugas hidup di dinya pikeun ngarang kalimahna teh. Yuk urang pilari anu tungtungna ik seueur hidup nya ya supaya jadi Zulkifli Januarsidi kan ya sarua tah itu na supaya ik pakai ngaran weh supaya gampang mah make ngaran geura Teh Lili misalkan teh bade ditindik kan sarwadik tuh nya sarwadik kan tuh ditindik tuh iya sidik iya sarwadik ya kan langsung ditindikna gitu gampang data ya jadi kieunya aya nu kaliwat ya antara pada lisan hiji kadua katilu kaopat gitunya pada lisan kahiji teh mangrupa potongan kalimah di pada lisan kadua jadi kudu nyambung. Oh, jadi ulah nepikeun ka anu dina pada lisan hiji ngebahas naon, pada lisan kadua ngabahas naon ulah, tapi pada lisan kahiji teh mangrupa potongan tina pada lisan kadua. Gitu. Tah ieu pada lisan katilu mangrupa potongan tina pada lisan kaopat dan nerangkeun dina pada lisan katilu nerangkeun namina Zulkifli Januarsidi dina pada lisan kaopat negaskeun eta nami lengkepna hartosnya nya pokona mah ulah di skip lah engke pas nonton videona abeh kahartos ya tah ieu Teh Lili bade ditindik saha anu nindikna Kang Didi nah tapi kudu jadi 8 engang Teh Lili bade ditindikna ku Teh Cindy we lah tuh kan sarwadi kan ieu nu pada lisan kahiji Teh Lili bade ditindik nah ku Teh Cindy Zulkifli Januarsidi eta nami lengkep abdi ada itu so kan kudu 8 engang ya itu Teh Lili tuh kan Teh Lili bade ditindik tuh 8 kan 5 tambah 3 8 ditindikna ku Kang Didi nah Zulkifli Januarsidi eta nami lengkap abdi
Tuh kan 8 jika gitu. Jadi salawasnanya ku hidup lamun bade ngarang sisindiran teh kudu bari dibilang-bilang kita gini bari ngucap teh saucap langsung acung saramo 2 ucap 2 ramo 3 ucap 3 ramo 4 ucap 4 ramo 5 ucap 5 ramo nepikeun ka aya 8 ucap sadayana. Oke? Nah, kitu tah. Lamun teu kitu tah, lamun teu kieu teu kaci sisindiranana, teu kaci. Tah eta jadi nu dimaksud AB teh ieu tah. A, ieu B. Jadi pada lisan katilu ieu tungtungna sadana sarua jeung pada lisan anu kahiji. Pada lisan kaopat sadana kudu sarua jeung pada lisan kadua. Tuh, ieu nya. Eta tuh, kan jadi pas. Nah jadi kitu hidup sok wilujeng ngarangnya ngarang sisindiranana anu kudu aya ngaran hidup tan nu model kieu tadi kan tos dieukeun anu kahiji kudu aya nami anu pada kadua kudu aya cita atawa hobi gitu ya atawa hobi carana kitu tadi entos ditunjukkeun ku Bapak tah ya oke. Nah, tah eta nya anu sisindiran wangun paparikan tah lamun rarakitan kumaha rarakitan rumusna sami wae rumus baku nama. Nah aya tilu ieu tetep aya dina rarakitan oge sapadana kudu 4 pada lisan sapada lisanna kudu 8 engang terus kudu ngandung rumus purwakanti AB tapi aya hiji anu ngabedakeunana jeung paparikan. Nah ieu tah nu bedakeunana teh ieu rarakitannya tah ieu lamun hidup jeli maca di dieu aya anu sami itu tinggal itu. Lamun rek meuli es puter kudu meuli ka Mang Ganjar, lamun urang hayang pinter kudu sing daek diajar. Nah, tuh ieu dina padalisan kahiji aya lamun, dina padalisan katilu aya lamun, dina padalisan 2 aya kudu, dina padalisan 4 oge aya kudu. Jadi kecap mimiti, kecap bubuka anu aya dina padalisan katilu kudu sarua jeung anu kahiji. Padalisan kecap bubuka pada lisan kaopat kudu sarua jeung anu pada lisan kadua. Ta eta anu ngabedakeun rarakitan jeung paparikan. Rarakitan mah kudu kitu. Aya contoh sanesna ya ta ieu contoh anu ngangge nami. Jadi dina tugas kalima, dina tugas rarakitan nya, dina tugas rarakitan eta hidup teh kudu aya ngaranna, ngaran hidup. Disartakeun di dinya misalkan hidup teh ngaranna Raihan. Ditulis we arek ka imah si Raihan misalkan teh tapi Raihanna teu aya, arek nyieun kukuehan tapi bahanna teu aya. Ya kitu bari tetep bari dihitung kitu arek ka imah si Raihan misalkan. Tetep bari dihitung model kitu, oke? Ya. Nah, jadi hidup tugas nanti nyata pancena ngadama paparikan aya 2 pada anu kahiji nerangkeun nami anu kadua nerangkeun hobi sareng cita-cita nya rarakitanana mangga 2 oge tapi hiji ge teu nanaon lah ieu tah jiga kieu hiji sapada gitu sapada ya sapada. Oke anu salajengna pangintennya anu ieu mah panginten ieu mah bagian terakhir we lah. Ya waktosna rada samporet ya tadi diana. Pak kumaha saupami nami abdi jadi nami abdi panjang gitu. Lamun meureun engkena bakal jadi nambihan gitu. Nambihan ngangna. Kieu supaya menyiasati anu panjang namina nya ieu we atuh anu dicokot ngaran hareupna we hungkul atuh susah-susahnya kieu lah carana misalkeun biasana osok aya kata ganti pun gitu pun teh nuduhkeun kaayaan
nuduhkeun kaayaan bahwa eta teh diri urang, anu urang gitu, anu urang nya. Misalkeun kieu namina teh Aris misalkeun teh. Misalkan jadina teh kagok gitu nya. Tiasa misalkan engkena teh dina padalisan kedua sareng kaopat nerangkeun namina, nami lengkapna. Tiasa jika kitu. Tuh, bisa dikitukeun. Jadi lamun misalkan namina kagok atau panjang gitu nya, tiasa ditempatkeun di padalisan katilu sareng kaopat cara kieu. Wisata ka Parangtritis nu nyupirana Kang Gilar wastasim kuring pun Aris lengkapna Agung Gumelar. Tuh ieu is. Ieu lar. Hartos kan? Jika gitulah carana nya. Oke? Jadi sok kuedep pilari anu kekecapan anu ieuna tah nu sararami gitu nya. Nu sararami sada-sada tungtungna kieu jika kitu. Saluyukeun sareng ngaran hidup, oke? Ya jika gitu sok mah orang cobian heula we nya cobian heula praktekeun. Da lamun dipanjang-panjang